Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian ke-10. Ieu iasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa. Ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video atanapi dongengna aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ke kukuring rek diteang heula nuduaan aring ditinggari di katonggo nuduaan deui ngabaredega bari ngalalagar bedog panjangna maksudna nyingsieunan atih ulah indit deui atih mah mesem sarta tuluy ngajebengan bari pokna ting polotot ting baredega pating pedengkreng bedog dilagar tuluy ngagalalang sadepa tapi kumeok memeh dipacok. Wah, taya gunana lain jago ari kitu mah. We teh ngahina teuing. Nah hayang loba ngadu jajaten jeung kuring. Tah bisi teh nyaho ieu nu boga ngaran Ki Sundul teh sakali nyundul moal teremuk awak anjeun. Nya, we naha ngahina basa ieu. Cobaan mun nya tenaga jeung pangabisa si kepret. Sakali ngepret ge beungeut anjeun moal teremuk. Kawas opak sampel katincak Ki kepret oge ngajago nulak cangkeng. Teu kudu dicoba deui sabab ku kuring geus katakar pangabisa aranjeun kawani aranjeun jeung kapelitan aranjeun aya dina kantong kuring. Cirina mah moal ting peledengkreng kitu kalawan bedog dilalagar lamun aranjeun nguntup diadu. Aranjeun mah paling-paling ukur nyieun panggigila mere biri gidig ngaluarkeun gos wungkul supaya batur sarieun singarti ya jelema jago atawa loba kabisa mah tara sombong kawas aranjeun teu beda tiranggeyan pare beuki ngeusi beuki tungkul tara ieu adigung adiguna atih beuki tambah ngoa atuh begal nuduaan sanajan hatena ambek ge dibahuran ku sieun sabab nya atih teh kawas nu nguntupna ngalawan maranehna. Turu eleh carita tungtungna era sorangan ting kalemes bedog nu dilagar diarasupkeun deui kana warangkana. Atih oge ngarasa hayang seuri dina hatena mah mesem serta bangun mesem ngahina tea duanana malah beuki eraeun pisan tarungkul teu cengkat-cengkat. Nuduaan deui harita geges nepungan kitarpi nu keur diuk dina jojodog bari ngelus-ngelus kumis nu baplangna tea. Dek naraon euy, bangun rarusuh teuing, ting garedik daratang ka kuring. Kitarpi gancang nanya. Abdi bade laporan, wilehna dipeli lebak aya atih nuju calik dina catangkai. Barang ku abdi opatan ditaros, kalah pokna teh hayang panggih sareng patarpi, malah semununang tanggelut. Pokna arek masrakeun diri ka patarpi. Omongan dua baladna bari neuteup ka kitarpi. Lain nang tanggelot atuh ari aya basa rek masrakeun badan maka kuring tapi nyatana atawa hartina teh hayang dikawin ku kuring di mana ayeuna. Sumohon dilebak ditungguan ku Ki kepret sareng Ki Sundul. Tejang lalakina teh atawa rerejengan
Kitarpi nanyakeun Ahmad Kadmina. Mung sorangan we atih wungkul Pak, pamangkat nama teu aya. Atuh hari laing ulah nyebut ngaran ka atih teh euy. Ibu kitu aya nama, da sidik pi pamajikanan kuring. Ari geus aya basa masrakeun mah, Kitarpi geus kacida bungahna. Tampil lepat wae atuh Pak, sumuhun bade ibu aya nama nyebat teh. Mangga atuh bilih ibu ngantos-ngantos dilebak. Tah kitu naon hesena, tibatan nyebut ngaran mah hartina campelak. Kapan pikeun pamajikan kuring. Lamun jadi pamajikan kuring pasti ari lain ge kudu ngahormat ka atih. Sabab naon hartina? Kitarpi bari nyerengeh. Sumuhun ibu kapala hartosna teh Pak, tembal nu duaan bareng pisan. Tah eta geuning ngalarti. Kamana ki Wisja jeung Uned? Wisja, Uned. Kitarpi ngagerwan kaki tanganna nu kapercaya. Ulan. Narembalan bari tingkurumuy ti saung. Aya naon Pi? Maranehna mah nu duaan tara nyebut bapak da urut sobat balit sanajan kasebut jadi kapalana oge. Ati cenah euy dilebak ngadaguan, dek masrakeun diri ka kuring. Hayu urang susul. Kitarpi ngajakan. Oh, si ati teh nyamperkeun deui Pi. Is, ulah hati-hati jeung susah sisi sagala tuh ja. Euceuna kitu ayeuna mah, kapan mana masrahkeun diri ge yang dikawin ku kuring. Kitarpi nyarek nyebut ngaran jeung si. Nu bener Pi, Wisja jeung Uned harookeun. Garahayu we urang buktikeun kumaha caritana ke lamun dihareupeun. Kitarpi bari jung lempang dituturkeun ku batur-baturna. Maniji grah Kitarpi indit kalebak rek nyamperkeun atih. Baranggok tembong ka atih nu keur nangtung handapeun kai kacida bungahna, hatena ngagebeg jeung ser. Nada sagala nempok kagelisan nu sakitu. Taya bandingan anak pikeun lembur-lembur nugas karanjah ku manehna mah can manggihan awewe rupana kawas atih. Nu matak nepi ka bungbulengan arah-arahan salilana pikeun saha nu ngawin atih pasti ku manehna dikaniaya. Atih make samping bodas dereng kabaya ditambah ku baju haneut tina wol, turug-turug make cindung polos wungu matak lucu. Yai, nah bade ka mana geuning nyalira wae. Kitarpi seuri bari nyamperkeun. Ngahaja wae ka dieu, atih ngajawab bari imut, tapi panon nu carindul mah katara keneh. Ngahaja sumping, sareng kunaon eta sapertos nu tos nangis. Soca mani carindul kitu. Kitarpi ngadeketan bari nunjuk sarta netep kana beungeut atih. Atih teu mundur teu nanaon. Ari balad-baladna seuleumut arolohok lumeh peta-peta atih jiga nu teu aya pisan sengitna ka Kitarpi nu biasana sok seserenteng teh. Sumuhun ngahaja, ari ieu mah sanes sapertos nu ceurik deui. Saleresna abdi teh tos ceurik, tos nangis. Na kamana ricaroge nyai nu kamari teh teh. Tah nu mawi abdi sorangan tur ceurik balilihan ge kengeng kanyerian ti salaki. Eukeur mah nu ti heula nu bela pati tos maot. Kari-kari nu anyar nganyerikeun. Jadi alhasil abdi teh kakaburan teu puguh nu dijugjug. Nuturkeun indung suku we paribasana mah. Bari ngabantun kanyeri jeung kapeurih nu asa digerihan ku hinis. Atih nyaritana cumalimba bari berebay cepanona murag. Kitarpi neuteup bari pinuh ku kageget, kawatir jeung kanyaa. Ai, kutan nganyerikeun ka nu gelis teh. Nu matak ceuk akang ge. Bareto ning singkersa ka akang. Supados ku akang mah diraoskeun manah, diraoskeun tuang, digindingan. Atuh da nyai mah bedegong. Tah hari geus kitu kari kumaha deui emotan nyai teh. Kitarpi meni ngabarakatak seuri. Ari kangge abdi mah bade sumerah badan katut nyawa, raga sakujur. Kasaha wae nu kinten-kinten bakal kerasa ngarawatan. Atih nyaritana pikarunyaeun. Atuh Kitarpi meni hayang gap we ngagabrug nempo celeuyeuna panon. Embutna bibir nu eucai semu amis teh kacida ku mehtapna. Kumaha gelis? Mun ku akang dirawatan atau nepi didamel bojo kerasa
Kitarpi nanya bari nempok kana banget atih. Tong bujang kasalira akang, sanaos ka anjing buduk di pasar oge, sumangga teh teuing, sok dapon bumela sareng rumawat ka diri abdi, tur bakal mikanya tembal atih bari netep ka Kitarpi. Kitarpi ngarenjag hatena bari calangap bakat ku bungah-bungahna, teu lila cakakak seuri serta tepak toel ka atih. Benar gitu gelis, mentong daya ka lalaki nu kanyai geus nganyanyeri mending ka akang. Ku akang dirawatan rek dipunjung dipuja didama-dama didamal mustika di pajuaran melati panglipur ati ermawara panghudang rasa kanya akang sanggam bumela tong sahingganing lara dugi kapati akang sanggam ngabelaan mangga urang kasawung akang geura urang ngalirenan capek tuang leut saya aya bebenangan akang usaha tong salempang sagala ge aya. Kitarpi ngajakan bari rek ngaleng. Akang mah isin atuh kuno sanes sabar kang tong palai ngaleng sanes kanten dangke oge kangge saha deui. Sumuhun mangga ti payun angkatna. Kitarpi teu tulus ngaleng terus nitah atih ti heula. Teu talangke atih lempang na ti heula bari tandang dangah teu aya karempan kasieun diiringkeun ku Kitarpi atuh ti tukang ngaleut balad-baladna. Datang ka sawung para begal Kitarpi ngajak atih ka jero sawung nu gede nyaeta sawung manehna bus atih asup sarta Kitarpi nuturkeun balad-baladna ngagimbung di buruanana can waranian asup da can dititah ku kapalana. Calik gelis Kitarpi ngasongkeun samak nu bodas tina wawalinian sarta rubakna kara geus kitu gero ka baturna. Hei batur, kopi susu jeung roti sakalian. Mangga Pak. Dedeg-deg nu saurang nyayagikeun kopi susu teu lila kurumuy di bakian sagala rupa da kawantu parabot loba beunang ngagarong. Mangga Bu, ngaleut. Sor kopi susu 2 gelas hancengan atih jeung Kitarpi sarta song roti tawar beunang ngamantegaan jeung gula ditambah ku coklat sapiring sarpis leah meuni metung. Ubar hanaang deui bawa ka dieu. Kitarpi nitah nyokot ubar hanaang. Naon kitu Pak landong hanaang teh? Eta limun 2 botol jeruk manis nu arasak mawa ka dieu sing loba malah kapan aya apel sagala coba bawa ka dieu. Mangga Pak. Kinci deui balada teh nyokot pamenta Kitarpi nyaeta ubar hanaang teh. Teu lila sakuno dipenta geus datang sing horeng sagala nyampak abong beunang ngarampog teu karana dimodalan. Tah yeuna batur kaluarkeun domba teh milih nu lintuh domba adu urang pencit keur pakawulan nyalarate nyango sing galede sebab urang pakawulan syukuran kanu ngagogo di gunung ieu. Urang sarerea aya dina kabungahan hate. Kitarpi merentahkeun mencit domba ka batur-baturna. Mangga Pak. Teu lila batur-baturna ngabring rek milih domba nu panglintuhna panggedena. Sabaraha hiji da nu kada dipotong teh? 3 oge cukup. Keur sakalian mah jika ditu mencit 3 nu lintuhnya supaya selap gaji dagingna. Kitarpi ngadadak rek pesta hatena bungah paroman marah mai. Mangga Nyai ngaleut. Kitarpi sanggeus batur-baturna ngalabring rek mencit domba mah asa ngarasa jongjon paduduaan. Sabios Kang nuju lalieur keneh sareng teu acan raos barang teda atih ngarasa asa-asa rek ngadahar susuguh teh kawantu inget yen eta dahar nu disuguhkeun hasil babadog rarampog. Tah eta wae atuh landong puyeng jeruk manis geura supados seger. Limun jeruk oge aya geura dileut moal teu ngadadak longsong moal puyeng teuing tong asa-asa da rezeki akang. Tur di dieu nu pangkawasana iwal ti akang sorangan. Kitarpi mujikeun dirina yen manehna jadi pangkawasana di antara balad-balad rampog manehna kapalana. Sabios engke wae
tos hayang da ayeuna mah moal tiasa lebat dipaksa oge dan nuju lalieur tembal ati. Oh anjakalnya kulemkeun atuh tuh dina pajuaran akang geura raos teh tong asa-asa da sagala gen wakang geura tiis kulem di leuweung mah kitar pinita sare nuduhkeun kana kamar nu dihordengan tapi muka katingalina di jero kamar sanajan bangku lain ranjang di kasuran di seprean mani marak plak bodas. Mangga Kang, sawios di dieu we sarena abdi mah ngarah tiis. Ati rada sieun rek sare di jero kamar mah da boga rasa kitar piteh baragajol. Dilebet ge tiis, urang bukakeun janelana, sedang urang bukakeun hordengna geura supados lebat angin. Tong ragu-ragu imah akang ieu teh. Engke ge kapan kangge saha deui iwalti nyai nu bakal kagungan harta banda akang teh. Tembal kitarpi bari maksa nita sare di kamar. Manehna gancang muka-mukakeun jandelana, hordengna dibukakeun. Atih ngarasa wani ari dibukakeun jandelana mah ceuk pikirna sanajan rek maksa bisa ngejat. Mangga nyai, tos dibeban aku akang, sareng parantos dibukakeun jandelana ge. Mangga sing jongjon, akang marek nyaksian barudak. Nu mara reuncit domba, kitarpi mah ngaleos kaluar. Leos kitarpi kaluar pantona ditutupkeun ari atih mah jung nangtung sarta mikirna hatena. Sing horeng teh ari di imah rampog sakieu lobana paparabotan, abong teu sagala meuli, teu kamodalan sapira meunang maling, keun aing rek ngadoja ka kitarpi. Nah rek kumaha kalakuanana, aing teh tunduh hayang ngeureureurkeun capek, lungse batan sakieu leuleusna. Rek sare wae di kamarna, bus atih ka kamar. Kacidaho keunana lantaran di kamar kitarpi blag wae kamar panganten, sagala barodas tur bantalna ge make jeung disarungan ku beunang ngabordelan sagala kasurna empuk. Seprena makplak di tengah di bordel, sisina di rendaan. Gening ngeunah-ngeunah we manehna mah sing horeng beunang ngagarong teh di bawaan ka dieu. Gereuntes hate atih ret deui kana bilik bedog mani ngagarantung jeung panah aya kana opatna, kitu deui belati-belati nu parondok oge aya. Atuh ingat kana belatina tuluy nyampa cangkengna kabeneran kabawa, sedang eta teh belati titinggal dana almarhum nitah digunakeun pikeun kapentingan umum. Bari nyileuk ngalamun piakaleun mikat kitarpi teu kanyahoan reup sare manehna dalungse. Teu kanyahoan lesna bakat ku nikmat sare atih rada oge tibra. Manehna ingat-ingat sotenan domeh kageingkeun ku hiukna angin tina lawang kamar, brai beunta bareng jeung ngelolna sirah kitarpi. Rupa-rupana manehna kajongjonan nyaksian nu marasak daging domba nu mata kakara ingat ka atih. Sakedapan mah atih teh rek ngagoak domeh asa dipangimpian keur lulungu kurumuy nu make iket pakehan hideung jeung diiket barang bang semplak, malah asa-asa rek ngusir sagala ka kitarpi mun teu ingat yen manehna aya di imah kitarpi. Sanes kula nyai atawa sarena ge tos wareg. Tembal atih bari meletet tapi can rek hudang. Amboing tos wareg deui, na kakara ge bio raraosan akang mah. Dia kumaha ari akang, kapan tos lami sare teh. Tembal atih bari rada oge sieun. Duh gatuh kulem deui wae kadinya, kayak akang rek ngabantu nala bedog. Kitarpi bus ka kamar da bedogna ngagantung dina luhureun bale-bale. Barang bus ka jero kamar pelengseng sengit mani melebar kaluar tina badan atih nu keur ngagoler. Bubuhan tadi isuk-isuk waktu rek indit dihaja make bangsa sesengitan, boh minyak, boh haslin, sumawana pupur nu sarareungit. Oh berarti pamiarsanya haslin tos aya tahun 68an oge. Seredet sebelah kate kitarpi ngambung sengit mah mani dadak-dadak ngeleper hate jeung panon ngadadak hayang ngareret kanu keur ngalamun. Kunaon nyai bari gawas nu keur ngalamun, na teu betah di leuweung teh. Wayah nanya geulis da di leuweung ge moal kirang kangge tuang kangge nganggo. Mung teu aya hiburan,
Gitar pipokna bari semu ngaleper panon teu kecep-kecep atau atih kacida ku kurayeunana. Sieun pabaur jeung keheul ditetep wae teh. Nah ngangge teu betah we kangge abi mah di dieu ge Kang. Atih nyombo hate gitar pi beri tuluy nyerenge. Laras nyai, laras. Tibatan dinyarikeun ku caroge nu purang nyajadikeun amanah nyai mah. Mending di dieu di akang, sanaos di leuweung oge. Gitar pi gek diuk gigireun atih nu keur ngagolera. Atih rek ngised sieun curiga tungtungna diantep we sanajan bujurna ampir antala kana ping-ping gitar pi. Nah, sanes nuju nyaksian heula nu mararencit doma akang teh. Sanes saksian bilih teh laras, atih ngajak supaya gitar pi nyingkah. Parantos beres, malah tos diparasak, sapalih diangen, sapalih digoreng, bangsa jeroana nama, nu sapalih deui disate, kantun ngantosan arasakna we, keunda seueur balad ieu, akang jeung si nyai mah teu kedah pipileueun ka bau-bau, uningan uangna wae, engke sonten urang pada pesta, balake cerakan, tembal gitar pi bari diukna rada ngised. Asal lebah bitis, ayeuna mah kaluhur kana lebah cangkengna. Keun wae abdi bade ngabantuanana, karunya balad-balad, ulah teu dibantuan ku istri, atih maksudna rek hudang, rek nyingkahan. Oro kaya mun ucing teh mah geus sakitu laparna salilana di leuweung can manggihakeun. Kari-kari ayeuna nyantong pisan. Atuh bati kumetapna wae ceuk nafsuna, geus hayang gap wae ngarontok. Entong nyai mah kumaha balad-balad wae, urang mah daluluguna. Nah ngangge kedah capek, gitar pi nekenkeun dada atih supaya nangkarak deui nu tadina rek cengkah teh jadi ngagubrag deui. Seredet gitar pi hatena nyeredet ja jantungna ratug, tadi basa nyeredkeun buah khol dina karampa. Lah akang mah meni nyeri, atih gelepok nenggeleungeun gitar pi satarikna burilang panon gitar pi asa dioconan. Burilang panonna gitar pi asa dioconan. Sakitu ge nyeri, kapan nalaunan akang neulkeun teh, omongna bari neuteup. Atuh da, abi mah nyeri Kang. Masina pamegat kuatan, tembal atih bari mundelik tuluy mere imut supaya gitar pi teu curiga yen manehna ambek da nya ari dina hatena mah ambek atih teh malah hayang namah nalipak. Meni nu nyeri, mana nu nyeri teh gelis. Ieu ragamang gitar pi rek nyebol buah dada ku atih gancang ditepak leungeunna bari pokna. Ulah atuh Kang, nyeri dicebol mah. Wah, si gelis mah sanes nyeri tapi geura raos teh dicebol eta nama. Alim atih gedeg tuluy seuri leutik. Gitar pi nempo sakitu cureleukna jeung bibir semu kareueut teh meuni geus kacida kakerotna neureuyan ciduh uruy nempona. Nah teu keresa ku akang di taeun teh nyai. Kapan ayeuna mah tos teu kagungan caroge, gitar pi ulungah elenge. Sumuhun mungkapan urang teh teu acan waktosna kikituan Kang. Tembal atih bari mundelik borelak panon nu cureleuk ngaborelak heherangna. Borelak panon nu cureleuk ngaborelak heherangna seak seblak karasana kana hate gitar pi. Dupi nyai teh sanes tos pasrah ka akang. Sumuhun parantos. Tah upami parantos pasrah mah ka akang bade tumaros ka nyai. Dupi ieu kagungan saha, gitar pi nunjuk kana bibir atih nu ambut cuy. Kedah nama nya kangge akang, tembal atih rada kacaletot ngomong. Tah atuh upami kangge akang mah tiasa panginten akang teh ngaraosanya. Gitar pi ngahaja ngarongkong beri leungeunna sinakal kana kasur, bibirna mani monyong rek nyerang nu ambut cuy. Sabar atuh Kang, ulah wakapalai ayeuna. Yang kege keresaha, tembal atih bari nyurungkeun dada gitar pi seredet gitar pi di seredet gitar pi di seret dada
tembal atih bari nyurungkeun dada kita rapi diseret dadana teh amarahna ngagugudug birahi nambahan rosa. Lah kuraos disurungkeun kuno gelis mah nah teu kerasa ka akang nung kita rapi melong bari kutap ketap. Rupana geus asa gap-gap wae ngolomoh nu ambucuyna. Sanes teu kerasa mung ulah ayeuna da ayeuna mah kapan teu acan ge. Atih rada kabakam sorana sabab nempo tarpi mencerong wae. Teu acan naon gelis, teu acan naon. Kita rapi ragamang nyakal pepeuteyan atih bingung dikejatkeun matak picurigaun. Tungtungna diantap we heula. Teu acan sampurna, margi abdi masih keneh aya hak salaki. Engke ge tos 3 sasih mah mangga teh teuing sadayana ge kangge akang. Atih bisa nyaritana nepi ka Kitarpi ngadang heak bakat ku bunga ret kana bitis nu rada nyingkab sampingna. Seblak hatena ku nempong oleh nyaina buah bitis nu sakitu ngagelempongna. Kumaha gelis, ku kupingan masih hakene caroge. Wah, entong dianggo ka emut. Kangge naon? Kapan caroge sakitu nganyerina ka Nyai? Meni wantun ngusir-ngusir sagala. Keun ayeuna mah akang bagianana. Akang nu migado segala rupina. Upami akang bade ngalakukeun itu sareng ieu ge ka Nyai. Pira aku ngangge kauning aku caroge. Tur deui moal aya nu wantun usil ka akang mah. Mending ge sakantenan we ka akang pasrah gelis. Kitarpi nyawel pipi nu lemes ramona ngalalapar sedang ati hatena mah keheul. Ngan kumaha da keur aya dina perjuangan sasatna mah. Teu kengeng atuh Kang, engke ge moal kuno sanes. Kapan kangge engkang nu kagungan bade dikumahakeun ge awak abdi. Mangga teh teuing nanging ulah ayeuna atih ngupahan Kitarpi supaya lemah orok kaya da saburilak panon atih mah matak nyeblak sakelet matak kapelet sagalenyu matak uruy. Kitarpi beki ngagugudug nafsu asmarana tuluy leungeunna ngaragamang kana pingping atih nu empuk sedang atih masih ngagoler kalater karasana sanajan kumaha oge da eta teh leungeun lalaki keheul pabaur jeung nafsu pasti aya. Ulah kitu Kang, ayeuna mah sanes abdi alim mung wae abdina nuju teraraos badan. Ongkoh kapan abdi teh nuju ka kandungan piraku akang teu ningali. Kantenan we katinggal mah mu akang mah da eta kabeh kuno ambut cuy. Kitarpi sorana pegat-pegat bari mencrong bibir atih nu semu amis. Sumuhun mangga dangke ge kangge saha mung ulah palai ayeuna pamali. Atih seuri tuluy mendelik sedang pingping masih dicekelan ku Kitarpi. Lah teteusihna pamali gerak ka dieu sakedap wae. Kitarpi ngan sakilat ngahudangkeun atih di pangku lebah tonggongna diangkat atih cangkat bari reuwas gek diuk Kitarpi tuluy ngalengkeun leungeunna kana punduk atih. Kela Kang hareudang atih rada ngagebes. Lah puguhan eta hareuy ari ngalengkeun nu gelis mah nya. Kitarpi tuluy nompo kana beungeut atih sarta sagap kepeun bibirna antel ku atih gancang diseredkeun deui dadana. Akang mah bangornya. Nah teu sabar ngantosan akang teh piraanan 3 sasi. Lah nah da kengeng ari taun mah dipayunkeun ulah sotenan teh eta. Kitarpi karawak deui nanggep kana dadana. Hei Kang, keheula alim atuh ari kitu mah. Keun gara abdi bade balik deui ka lembur moal cios di dieu atih nyingsieunan. Ulah molih mah tuh gelis meureun akang leungiteun. Sumuhun atuh ulah sok gubrag gabrug dan nyeri abdi mah atih ngadelekan. Atuh dah resep kasalira nu gelis empuk karaosna teh. Kitarpi bari nyerengeh. Resep naon ari akang? Sumuhun resep tak kitu. Beringan sakilat Kitarpi nyawel buah dada nu palengker kerenyad setrumna kana hate mending ngerenyad. Yey alim kitu mah pek mending mana sareng abdi lumpat tembal atih ngadelekan. Lumpat mah dipegatan ku akang. Keun wae da akang mah moal maparinkeun lumpat ka Nyai teh. Cinta akang ka Nyai
moal kengeng ditebus kumang juta-juta rupiah tembal kitar pi bari netep gening kitu cing sok artosna 10 juta ka abdikeun. Upami palai mah dipangikhtiarkeun 10 juta wae mah gampil atuh tembalna bari nyakelan pepeteuyan atih duanana tuluy beungeutna ditetep meuni deukeut. Ye kaditu Kang tong caket-caket teuing bilih aya nu noong isin sawios da moal aya nu nyerangkeun kapan nuju marasak daging batur mah urang mah mending hiburannya tembal kitar pi bibirna geus monyong deui wae gancang ku atih disurungkeun. Akang mah teu sabarnya keheula atuh. Lah nah geulis tong asa-asa da akang ge moal bohong ka nyai teh mika cinta teu kanyahoan barang atik kerada meleng panona celepot bibir kitar pi mani nyelepot kana pipi atuh atih ngarenjang tuluy nyurungkeun dada kitar pi satarikna. Yey hulang atih ngahulang sanajan kitar pi ngadayagdag hatena ngantab amek tapi kumaha pi petaheun kapan keur jadi juru rahasia. Kang Ahmad abdi kabenangan sakali nanging sanes kahayang abdi gerentesna. Nyada akang mah pinter lah nikmat gening ari sareng nu geulis mah kitar pi nya kakak bunga pedah menang sanajan bari disurungkeun dadana ge ku atih satarikna. Licik akang mah ngabongohan teu kengeng kitu Kang pamali. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.